mendeknya baru gak karep anu sarua. Nah tebet pada menurutnya mawa batin rahayat. Nah bet ngebelah marih darajat. Sakala dicarita di alumbar asa aing we numpang alusna jeung numpang benerna. Nu lain mah goreng gitu kan. Ngarudak naon atuh. Aya pesta demokrasi teh siga nu marobagong marawa anjing. Bari dibarajuan ku rupa-rupa gambar habis pada boga-boga cita-cita. Bawa visi jeung misi sewang-sewangan aya meunangkeun naon anu diudang. Kawas barudak we nu di lembur anu cokolang layangan. Lompat teh tatara jeung barejeng panon tangga teu ditolih nu dihandapeun, teu ditempo nu ditincak, teu paduli kebon batu ruksaha, teu paduli beling ka tincak. Nu penting aing meunangkeun anu diudag kitu omong barudak mapan ke barudak. Muneknya boga karep anu sarua atuh nahabet pada munreknya awa batin rahayat. Nah atuh teu sauyunan bae dina nanjeurkeun cita-cita ngawangun nagri anu waluya.